Sehingga selawat sinan salam mugia barang pelontor kajung dengan kurang sedana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluargana para sahabatna tuh demi kaulang sedana salaku umat manana amin ya rabbal alamin. Hadirin anu simpuring dihormat dina dana ieu simpuring sejak medan sakumaha pentingna urang sadayana ngagaduhan impian dan cita-cita. Di zaman tos dikaliwangeun tos kali di otakna ku maiki. Jadi urang salaku generasi penerus bangsa nu sakedana kagungan impian dan cita-cita luluhu nu ngagadurkeun mangertikeun hatalna. Upami urang teu ngagaduhan impian dan cita-cita kena urang bakal mogok di jalan. Kupagi bingung tegaduh juga diruh di zaman modern ieu urang singpit dan menggunakan teknologi seperti HP, laptop, internet, sangkan lebih gampang pikeun ngahafal impian jeung cita-cita. Ulah eleh ku bangsa deungeun nun tiasa ngamanfaatkeun teknologi kanu hal positif. Jadi urang salaku pelajar katukeun impian jeung cita-cita urang sajang sumilangit. Sangkan urang tiasa ngahontal impian jeung cita-cita urang sing getol diajarna. Aya paribasa jika rancak lawan batu laun-laun dari lembut. Hartosna leukeun diajarna sing getol dipadahna adab bersae sing hormat dilawan kalbur katur kalian bapa. Teras pajuang gedurkeun semangat tina cita-cita urang tina kanan sareng tiasa kapenting hasilna ka arah buahna. Janten jalmi nu tiasa ngangkat harkat martabat keluarga, agama, bangsa, katut negara. Amin ya rabbal alamin. Abadu jajar SMS lilin nyandakna naik kareta kudu diajar sing disiplin sakana modal cita-cita. Buah pupa pahuijen pabudi belak bidara ibu bapak girang pamajen pamuli sadayana lebet surga. Rubina sakitu kapihatur langkung saur bane jare bobo sabana cara kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum